wa ulqatun hasilatun bil kitaba ka ulqatun hasila bil musafaha wa ulqatun hasilatun bil kitaba ka ulqatun hasila bil musafaha ngahubungkeun cinta hasilku tulisan kaya hasilna cintaku sasalaman yakni iya syair anggap perwakilan diri abdi ka anjeun teh dede pisan jauh kisah cinta nu tos karandapan berjuangkeun cinta atos bebeakan barang anjan dongkap bade ngakhitbahan hanjakal cinta urang teu direstuan memang nage salah urang ngambil langkah enggal-enggal teuing hoyong geranika bakat kasieun anjeun kapayunan tika gancang tina ngambil keputusan tiap wengi cai so cai ragrag kadang ma asa ditindihan ku jagat ngajerit ka zat anu masihan cinta abdi hoyong sepuh hatena kabuka tiap hujan ngari rincik abdi cerik rasa hate kian hari kian sakit embunglah embung kuring asa dicekik ngan batin ngajerit maratan langit kunaon atuh tiap aya kasenang jeung nalika abdi keur aya kahayang sepuh teh sok siap untuk menantang dengan 1000 alasannya dihadang ayeuna mah urang we saling nguatkeun abdi mah moal nepi ka ngajalirkeun kana janji-janji abdi nu ka anjeun kitu oge anjeun ulah mopohokeun wahai zat nu maha ngabalikeun rasa mugi nu mibakeun ka sepuh kaula kana restu cinta hatena kabuka alim kanu sanes hoyong ka anjeunna abdi alim pisan lamun dijodohkeun sabab hate moal bisa narimakeun teu bisa ye cinta nu utuh dibikeun kalalaki lian nu teu dihayangkeun anjeun kedas robar nampi kodo-kodar da jodoh mah moal aya nu tertukar urang kudu kuat barina ikhtiar dugi lapad qabil tu engke terdengar sakieu syairan tamatna wassalam kieu kisah cinta nu teu direstuan bakat pangalaman nu nyanyi syairan pamugi katampi ku para ikhwan.